Nanti Ka mana mah ka kota nih mah parang gitu. naik ke kebon. Atuh ka kebon-kebon di helm atuh mah sugan urang rek ka kota ka alun-alun sugan beberes bebersih di ditu kokore di alun-alun ka kebon di helm pada naon tuh. Ih, di helm soten pansok lo bareungit. Ngurumpul kena ceuli tinggal rengang gitu tah. Yuk ah. Ya mah, ya sekalian STN kana bawa rek ka kebon mah ya. Enggak bisa nunyin jojo dong teh. Tika dengek putra ketrek nah. Marayah keneh. Kopi nama erep jeung suguna. Mati jojo dogna. Kemana jang mana? Ieu para buat ambaraya dahareun kumamun ku hayam. Para buat di bawah rongsokan mah mubah. Ieu barang jian. Geuning kieu patut ditumbu coba. Geuning kos pagawean benang cokor. Pagawean naon nu kitu mah. Ya, ampun aing mah. Gableg anak lalaki gen. Teu bugungnieun. Jodoh-jodoh acan. Bina-bina teuing teu beunang diandalkeun, angker kolot-kolot kemek geuning. Astagfirullahaladzim. Nah ieu teh kai teh telas-telas teuing. Sabaraha gajina anu podol. Ampun kai teh telas-telas teuing. Cik atuh ge ya pangnegtegan kaya. Sia mah ngajodog wae. Lah, ku emak we nu kitu-kitu we meni kudu ku urang. Sok we gawean. Naon hesena tuh? Ih, sia mah geuning kalah gampang. Puguh mantak ditage. Yeuh, hese urang mah teu bisa. Lah, kitu-kitu we hese sok singleukeun gesruk. Karena ge sakit tuh geus ngobrol hese. Sok we heula kayak mun kira-kira bener-bener teu bisa. Yeuh, geroan. Pan heueuh mata aing geus gageroan maneh teh aing teu bisa. Ai sia kumaha tuh aing yang ditampiling. Ih, ai emak kitu-kitu we meni riweuh lah aing. Sok begadikeun gajina. Ya udah gajina. Lah, aduh, mak. Bisa kumaha tuh ragajina reges kieu. Ya lah. Ya. Ragaji reges sudah. Sudah gajina reges moal bener. Mah, ai emak kemana wae? Geus kising kan, mah? Ih, sia mah aing ngarejang jajang karena nyakeun rek ngisi. Heeh nya mah kitu we nya yo. Omat minggu hareup geus kudu jaradinya mah nya eta tah. Untung mah geus kudu jaradinya. Ya, heula nya. Yo.